Ulah kok gerowokan kehead. Talapan heula mobil. Aing kenal warung ka ditu tuh. Aing. Sok sih. Nya panek mangkat teh. Ah. Oh yu we aing deui ngelapan mobil teh. Oh Ciko. Aing ampun teuing. Ai Ciko. Liur. Ampun. Wow. We. Ah, punya aing kudu bari ngelapan. Ah, anjing tadi itu deh. Neng, mau kemana? Kita pada angkat damel. Oh, pada damel? Mohon. Hayu atuh diantarkan ku ayah. Oh, hayu. Hayu. Sok mangga kalebet. Gila kene tuh nya Cikonya. Aing nganterkeun awewe ah. Hah? Gila kene tuh nya Cikonya. Neng teh mau kemana ini teh? Pada angkat damel. Damelnya di mana? Tuh di Palifayun. Oh, dia apa damelnya neng? Mohon. Sekarang mau berangkatnya? Hayu atuh. Oke siap. Aing Ciko kumaha nya euy. Aing. Neng tewas sakedapnya. Kemana? Yalah, iya, aduh. Ampun, ih. Ciko datang. Aduh, ya aing kumaha itu awe di jero Aduh, Ciko namanya teh pisan aing mah datangna. Ceun naik ngopi anjing. Aing bingung ieu mah, aing nyumput di mana ieu euy. Tadi itu hareupna jeung kacareup tah jeung tukang bersihan keburu berangan harus yang berangkat. Nah ieu saha? Ih, nah si anu tadi mana? Anak saya ngomong sorangan tadi. Nah ieu ka mana? Cipan pada diantarkeun angkat damel ku si anu tadi, geuning anu pendek. Budak edan. Duka anu pendek hideung. Heuh budak edan eta teh kenek urang. Idu ke atunya. Ararugu ah. Anjir. Siap nonton. Aduh. Ini geuningan. Punten aduh. Ayo saha ieu tah? Awewe. Kunaon kana mobil aing keun? Langitnya apa meureun? Aing ek nganterkeun ih. Ngakeur kunaon? Aduh, aing mah. Oh, iya. Neng, ayo neng. Ih, aya sugan teh mah. Aduh, aing. Oh, atuh kok ih. Aing tuh. Aing mah sorangan wae kabur. lah. Aing kakara menang awewe iya aing mah. Ngomong atuh tadi. Anjing aduh, neng, aduh. Liur. Anjay. Enak. Nyo tukang aki tuh, jadinya. Apalah tuh. Yuk, kita tambahkeun yuk. Bisa tukar tambah. Bisa ngecas. Tukar tambah we. Tukar tambah we. Oh, sok kurang. Bawa duitna. 200 heula. Gampang kayak kurang mah kurang atuh. Jiga jeung saha bae daguan we nya. Tong dilatih euy aing geus dina di. Iya. Iya. Amun ditukar tambah sabaraha ieu? Hah? 650. Sih. Oh, tuh. Aduh, goceng misalkan cekan 200. Lamun second 200. Lamun wadah setengah. Cing, aing cikonengan mere 200.000. Wah, aing cas wae lah. Cas wae tuh ngecas sabaraha? 200.000. Ah, eta oke. Pangecaskeun. Yo. Aki itu kabeli. Nah, iya kan kurang teh kudu ngirit. Yo, dari mah ditita ke anu neangna. Aya jalanna jangkung. Bude make kaos beureum di kacamata, buukna aya kuciran. Nya. Oke. Saya kayak dibayar heula ya mah. Bayar. Engke we ada dicopot na deui. Amoal, ayeuna we bayar.
Dah. Kamu bawa berapa kan bukan namanya? Tos kayak gitu nya. Ah, si kunyuk dia lah teuing. Mawa aku teh. Kayak ngedis kesel ya di dia. Aduh, capek. Mana kina? Hah? Ya. Bawa wae ka ditu. Da geus di duitan ieu nya. Alamatna di Pengkolan Blok Nengnong. Ngaran tokona SPJ Baterai Panawangan. Oh, aku makan mobil lagi lu akhir mah. Kado kerja atuh lompang. Tadi tuh tinggal lompang. Ulah mana tuh? Tempat tadi di bawah teh urang mah berat. Kadi tuh geus capek nyeri longan yo. Ah, siapa mah geus tuh? ya. Pokona mah geus lunas. Dua teh Pak. Nya. Urang mah tadi tuh lah. Ah, kunyuk siapa itu ah? Pak, itu. Pak, kayak budak edan tadi mau aki. Nah, kina berarti namanya dua tuh. Mana? Di cas ini. Nah, di cas, bentar gitu tuh bertambah. Itu cas lain sebenarnya. Goblok budak edan nggak bodoh kain.